Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rina Tesya Anggrayani, guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Batu Jaya, sekaligus mahasiswa PPG Daljak kategori 1 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Bahasa Sunda. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran materi terjemahan di kelas 10 SMA Negeri 1 Batu Jaya. Berikut biodata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadoa. Rengsek mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang absen heula nya. Mohon Bu. Agil hadir. Hadir Bu. Alia hadir. Hadir. Arnes Hadir. Cindi sakit. Sabaraha dinten? Nembe ayeuna. Cindi sakit. Urang doakeun nya ku sadayana mudah-mudahan enggal sehat. Terus tiasa lebat sakola deui. Desi hadir. Diana hadir. Hadir. Sundun hadir. Yusuf Hadir. alhamdulillah tiasa pendak deui dina pelajaran bahasa Sunda. Minggu kamari urang teh diajar naon? Terjemahan. Ningali contona macakeun naon? Undang-undang. Biasana urang teh maca udah teh dina wangun bahasa Indonesia terus dicontohkeun kana bahasa Sunda. Tah, ayeuna engke urang praktekna, jadi praktek nerjemahkeun tina lagu bahasa Indonesia ka lagu bahasa Sunda. Jadi tina Indonesia ka Sunda. Kalawan merhatikeun cara-cara nerjemahkeun nu bener, nu leres, kudu kumaha nerjemahkeun teh. Tah, saacan kana pangajaran engke ningali PPT, tujuan dina pangajaran ieu teh nu kahiji urang bisa nerjemahkeun kumaha carana nerjemahkeun nu bener. Terus nu kadua urang apal bahasa Sunda nu sae nu leres nu digunakeun dina pangajaran. Jadi kudu beda bahasa Sunda keur diajar, bahasa Sunda keur sapopoe, kakolot kumaha, kababaturan kumaha eta kudu benten. Tah ayeuna urang ningal heula materi dina wangun PPT
Sok urang tinggal heula nya ka payun. Tah ieu urang tinggal sadayana aya tarjamahan. Oke, aya pancen aya tugas udah dikerjakeun dina wangun LKPD. Ieu pikeun cara ngerjakeunana ngaran ke teu bingung. Nu kahiji baca teks anu rek ditarjamahkeun sacara taliti. Jadi dibaca heula teksna. Kudu taliti tingali kecap-kecapana. Terus nu kadua diskusikeun jeung anggota kelompokna ngeunaan eusi tina eta teks, eusina naon. Nu katilu tuliskeun hasil teks tarjamahan dina lembar kerja nu geus dibagikeun. Jadi engke nulisna dina LKPD. Terus nu kaopatna gunakeun pilihan kecap nu aya dina kamus jeung anu aya dina buku saku. Kangke ieu ku ibu dibagikeun buku sakuna. Ieu teh buku saku anu disusun ke ibu digunakeun dina pangajaran basa Sunda. Di dieu aya panduan, aya kecap-kecap kanggo saluhureun, babaturan, keur sahadapeun, kumaha cara kababaturan ngagunakeunana. Engke dibagikeun ku ibu saurang hiji nya. Nah, terus kamari kan ieu sekilasnya urang bahas materi ngeunaan tarjamahan. Jadi narjamahan teh lain kagawean enteng cenah lain babari. Sabab perumpahan karena maksud nu dikandung dina basa sumberna. Urang kudu apal heula eusi dina basa sumberna naon, karek narjamahkeun, ulah dianggap babari cenah narjamahkeun teh. Terus aya sababaraha wanda tarjamahan. Wanda teh jenis hal anu musar pikeun ditarjamahkeunana. Saya nurutkeun Widya Martaya jeung Sudiati tahun 2005 cenah. Wanda tarjamahan teh umumna aya 6, jadi jenis tarjamahan teh aya 6. Nu kahiji tarjamahan interlinear. Tah anu kurang bade dipraktekkeun ke tarjamahan interlinear. Jadi tarjamahan unggal kecap dumasak kana runtuyan kecap basa aslina. Tarjamahan dinamis, saduran, budaya, tarjamahan otomatis. Tah ieu aya kamampu nu kudu kacangking anu kudu ku urang boga lamun aya tarjamakeun. Nu kahiji aya kamampu gramatikal, mangrupa pangaweruh ngeunaan kekecapan, nyusun kalimah, nyusun alinea jeung ngararakeun ejahan. Nu kadua kamampu sosiolinguistik, mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Nu terakhir aya kamampu semantik, mangrupa kamampu dina ngaguar harti atawa makna teks anu rek ditarjamahkeun. Tah tadi aya kamampu nu kudu dipiboga, ieu anu kudu diperhatikeun anu rek narjamahkeun. Nu kahiji urang kudu satia kana teks aslina sarta kudu nembongkeun kejujuran. Saayana we lamun teksna kitu ulah dileuwihan, ulah dikurangan. Nu kadua perhatikeun kalawan daya sumanget jeung suasana dina kalangan aslina. Nu katilu hasil tarjamahan teh ulah katembong minangka karya tarjamahan. Jadi ulah jadi karya anyar tapi kudu karya nu bahasa sumberna. Urang mah cuma nerjemahkeun unggul. Ulah ngarobah harti jeung makna. Tah sacan ke ngerjakeun perkelompok ieu aya proses narjamahkeunna. Jadi nu kahiji kudu dipariksa heula teksna, terus dipindahkeun, terus diwangun deui disusun, dipariksa, dipindahkeun, disusun. Engke cara mindahkeunana ngagunakeun kamus, terus jeung buku saku. Katakeun materina tos didugikeun dibade diteruskeun mah tos ngartos nya. Tah ayeuna saacan calitna perkelompok, ibu hoyong terang emotikon dintenena kumaha kaayaan hidup suasana hatena. Sok digambar sing jelas ulah beliau ka batur nya. Eta mah kudu luyu jeung kaayaan hate sorangan. Namun batur seuri ulah ngingiluan seuri lamun keur baut mah baut we, sedih mah sedih ulah ngingiluan batur.
Sok ayeuna diterjemahkeun mulai dibuka buku sabuna jeung kamusna. Salamunya salamu. Diperbaiki. Ya sini. Tadi anu hasil ieu aya kan dina anu tos dugi sama tinggal di sini. Tinggal nyalin doang kan kamar hasilnya aja iya. Terus tadi kamu sama kamu kan kamarnya kebagiannya iya enak jadi saya tinggal nyari ruang kan saya sengaja Panggi babaturan Mak minta izin lanjutkan ribet langsung itu tinggal aku doang kamarnya kan kebagian mana? Kamarnya kan kelompok mana dong? Kelompok videonya, begitu tadi. Kayaknya mas ada yang lagi tinggal nyalin saya. Kayaknya yang pada panas. Antara putih. Itu ini benar. Dia kan aja mau atasan suka. Aku saja. Terus acan bu pada label bereskeun atau sok latihan heula saecan sambil kapayuan. Nya sok. Latihan heula we. Satu nggak bisa. Minta izin terus ke hawanya kamari. Belajar seorang
Abdi sareng rencangan kelompok 5 bade ngaduikeun lagu nu judulna Walia Batasa. Anu isi di kelompokna nyaeta aya Jawa, Eli, Arnes sareng Revika. Satu, dua, tiga. Meminta izin ini Kamu sholat eta mengizinkan kapan hijau aturan minta izin nurut pengajian kamari makan izinkan diajarkan Ustaz Mahmudin alibat asajimha Allah Gusti Abdi sadaya Wadadar sing minum berkat nepi ka miskin alibat asajimha ayo abdi tingkatkeun takwa Wadadar sing masuk surga ayo ngomong amin kan manu ngajarkeun abdi kudu jadi orang mukmin kan manu ngajarkeun Islam teh hakul yakin alibat asajimha Allah Gusti Abdi sadaya pada darajat sin rindu berhad nepi ka miskin alibat asajimha ayo abdi tingkatkeun takwa pada darajat sin masuk surga ayo ngomong amin alibat asajimha Allah Gusti Abdi sadaya pada darajat sin tinu berhad nepi ka miskin alibat asajimha ayo abdi tingkatkeun takwa pada darajat sin masuk surga ayo ngomong amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng rerencangan di kelompok 2 bade ngadugikeun lagu nu judulna Tulus Jalma Nu Kuat. Saencana nyanyiikeun lagu di dieu abdi arek perkenalkeun anggota perkelompokna. Di dieu aya Tata, abdi sorangan Melani Cynthia, aya Marga, aya Adelia, jeung aya Muhammad Nuryadi. 1, 2, 3. Anjeun biasa motokeun sampean ngan sanes mimpi-mimpi. Anjeun biasa ngalumpukeun panangan ngan sanes mimpi-mimpi. Anjeun bisa ngarebut seuri abdi ngan bener moal lila-lila. Anjeun bisa ngoyakeun hate abdi ngan abdi terang obatna. Jalma-jalma nu kuat eta urang jiwa-jiwa nu kuat eta urang jalma-jalma nu kuat eta urang jiwa-jiwa nu kuat eta urang anjeun bisa hidupkeun bodas anjeun teu bisa moekeun anjeun bisa runtuhkeun jalana bakal manggihan jalan nu sejen jalma-jalma nu kuat eta
kelompok 4 bade ngadugikeun lagu judulna Lagi Abad Tasa. Dia aya Abdi Nabila, sareng Selvi, sareng Rizky, sareng Ida, sareng Irfan, sareng Rizky. Langsung baik. 1, 2, 3. Mamentahin pengingin kamu sholah eta panginjinkeun kapanggi jeung babaturan minta izin teruskeun pangajian kamari panginjinkeun dia sareng Ustaz Mahmudi alif tajim Allah Gusti urang sadaya pada darojai sir tinu berkah pilu miskin alif tajim ayu abdi tingkatkeun takwa pada darojai sir asup surga ngomong amin jadi orang mukmin aman mengajarkan Islam teh aku yakin ari batasa jimha Allah Gusti urang sadaya pada jarojai sir tinu berharap miskin ari batasa jimha ayu urang tingkatkeun takwa pada jarojai sir asup surga ayu ngomong amin alif batasa jimha Allah Gusti urang sadaya pada jarojai sir tinu berharap miskin alif batasa jimha Allah Gusti urang sadaya pada jarojai sir tinu berharap miskin alif batasa jimha ayu urang tingkatkeun takwa pada jarojai sir asup surga ayu ngomong amin. Sekian di kelompok 4. Hatur nuhun. Manusia kuat, eta urang jiwa-jiwa nu kuat, eta urang manusia kuat, eta urang jiwa-jiwa nu kuat, eta urang anjeun tiasa motong sampean, motong panangan ngarebut sering, hidupkeun boresna hate abdi. Mimpi abdi. Sekian, hatur nuhun. Emra. Sok, kalau jangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng rerencangan di kelompok hiji bade ngadugikeun lagu nu judulna Tulus Manusia Kuat. Di dia aya Abdi, Alia Nurhalijah, Firda, Jamilah, Fadil, sareng Iqbal. 1, 2, 3. Anjeun tiasa motokeun sampean ngan sanes impian-impian. Anjeun tiasa ngalunggukeun panangan ngan sanes impian-impian. Anjeun tiasa maok seuri abdi ngan bener moal lila-lila. Anjeun tiasa nyekeun hate abdi ngan abdi terang ubana. Nusa kuat eta
abdi bade milarian jalan sanes manusia kuat eta abdi jiwa-jiwa nu kuat eta abdi manusia kuat eta abdi jiwa-jiwa nu kuat eta abdi manusia kuat eta abdi jiwa-jiwa nu kuat eta abdi manusia kuat eta abdi jiwa-jiwa nu kuat eta abdi manusia kuat eta abdi jiwa-jiwa nu kuat eta abdi manusia kuat eta abdi jiwa-jiwa nu kuat eta abdi arjan biasa motokan sampean motor pandangan yang museri hideung kemosna rek abdi ngan mimpi abdi. Nah, tadi kan pas aya materina, terus analisisna atos, praktek kepanjuna ge atos. Ayeuna aya evaluasi dina kuisis sakelompok cukup we hiji. Jadi perwakilan kelompokna anu geus siang kuisisna lebetkeun kodena 580 588. Terus nganggo nami we kelompokna. Saya teh aya tuh kelompok hiji, kelompok 5 genep. Sakur sanesna. Aya kelompokna aya naon harting tante dina morning hour. 321 mana? UMJ. Sini. Ya. Entah. Komita. Dah. Gue ini kelompok dulu udah masuk. Nah, juarana aya kelompok morning awalnya, kelompok 5, kelompok 3 jeung kelompok 2. Alhamdulillah, tadi tes saya hasil evaluasi dan kuisis anu juara teh kelompok mana? 2, kelompok 3 jeung 5. Aya tuh kelompok anu acan ke minggu depan kudu disusul tanya nilai eta teh. Dinten ieu tadi belajar naon urang cintekeun? Terjemahkeun. Nerjemahkeun tina lagu Indonesia lagu Sunda. Lagu nu kahiji lagu ngeunaan naon? Tulusnya, tulus manusia kuat. Naon sina? Nyatakeun jalma kuat. Jalma kudu kuatnya, kudu semangat dina ngaraih mimpi, dina ngaraih cita-cita. Anu kadua lagu Wali Wali. Judulna Jabat Dasa. Sina naon? Nah, ngajak ngaji dina ilmu agama ngarasuh Ta eta naon materi dinten ieu. Alhamdulillah materi terjemahan rengse ke minggu payun karena materi baru karena materi anyar nyata dongeng. Tadi dinten ieu dibuka ku doa, ayeuna ge urang tutup ku doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak ngadoa. Rengse mengucapkan salam.